Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadayana wilujeng patepang deui sareng Bapak dina materi ngalajengkeun minggu kamari ya. Ayeuna materi nu kadua nyaeta ngeunaan warta. Dina materi warta bakal kabagi dua uji kompetensi, nyaeta uji kompetensi pengetahuan jeung uji kompetensi keterampilan ya. Materi warta dibagi jadi 4 pertemuan. Pertemuan kahiji ngeunaan ulasan warta, pertemuan kedua ngeunaan teori peliputan dina warta, nu katilu ngeunaan teori cara macakeun warta, jeung nu terakhir praktek maca warta. Mangga ayeuna urang kupingkeun liputan ngeunaan warta anu temana nyaeta ngeunaan virus corona nu ngagenjleungkeun alam dunia. Pemirsa, tema warta dan nyata virus corona nu ngagenjleungkeun alam dunia. Virus corona atau COVID-19 nu danget-danget ieu keur ngagenjleungkeun dunia kesehatan ya. Ieu wabah teh ayana di Wuhan, Tiongkok dina bulan Januari 2020 nu geus kaliwat. Ayeuna ieu virus teh geus sumebar ka sababaraha negara nu aya di dunia. Nepi ka tulisan ieu dimuat geus aya leuwih ti 18.612 kasus ya, tina 168 negara di dunia. Naon ari virus corona teh? Virus corona nyata mangrupa sakumpulan virus-virus umum nu diberengaran corona teh kusabab aya benjolan-benjolan siga mahkota dina bagian luar virus. Sabagian virus corona nganungkul nerap ka binatang seperti onta jeung lalai. Tapi sabagian sejenna bisa nerap ka manusia. Dina tahun 2018 ya, nyaeta strain anyar tina coronavirus geus nerap ka manusia. Ieu virus teh muncul ti mimiti Desember 2018 nyerang kana gangguan napas, geus sumebar hampir di 31 provinsi di Cina. Jeung geus ngabalukarkeun loba korban nyawa. Sanggeus didata dina tahun 2018 ternyata ieu virus teh geus nyebar ka 16 negara kaasup Amerika Serikat. Tahun 2020 puncakna hampir di 168 negara di dunia. Gejala-gejala nu dibalukarkeun ku virus corona diantarana demam tinggi. Pameriksaan awal virus corona dimimitian ku cara ngecek suhu awak setiap jalma nu iinditan keluar asup ka hiji negara. Suhu tubuh jalma normal atau sehat nyaeta 37,5 derajat Celcius. Tapi ciri-ciri jalma nu katerap atau kainfeksi virus corona, suhu awakna bisa nepi ka 38 derajat Celcius atau leuwih. Nu kadua nyaeta nyeri sirah. Salian ti naekna suhu awak atau demam, saurang nu kainfeksi virus corona bakal ngalaman nyeri sirah atau rieut. Satuluina nyaeta flu atau pilek. Gejala nu paling katingali diperkirakeun sumebar tepa papada jalma manusia nyaeta flu atau pilek. Jalma nu katerap virus corona bakal kena ku flu. Jeung cairan nu kaluar tina eta flu teh bakal miboga resiko nu ngabalukarkeun jalma sejen katerap. Ya. Virus corona diperkirakeun bakal nempel sarta bisa hirup dina benda sejen nepi ka 8 poe. Ya. Nu kaopat gejalana nyaeta batuk parah. Lamun anu katerap batuk-batuk nu teu eureun ya atau nepi ka kronis kudu sagancangna ngalakukeun pemeriksaan kesehatan ka rumah sakit ya nu pangdeuketna. Urang kudu oge curiga utamana ka jalma nu tos mamangkatan ka luar negeri ya. Saleureungna nu kalima nyaeta sesek atau eungap ya. Lain nganungkul nu batuk tapi oge nu ngarasa napasna kaganggu atau istilah Sunda nama eungap ya. Gejala virus corona memang mirip jeung gejala penyakit pneumonia ya. Nu ngabalukarkeun hiji jalma kena atau ngalaman sesak napas. Ya. Nurutkeun panaluntikan, gejala COVID-19 muncul sanggeus jalma katerap 2 poe nepi ka 2 minggu ku virus corona. Kumaha cara sumebarna eta virus teh? Ya. Di antarana virus corona ka manusia bisa menyebar tina infeksi ngaliwatan, infeksi ngaliwatan hiji udara ya, ngaliwatan batuk atau bersin. 2 kontak personal ya, seperti pantal atau sasalaman. 3 nyagap bagian luar barang nu
aya virus coronaan seperti nyagap bibir, irung, atau mata samemeh ku kumbah leungeun. Kaopat, pes ya, tapi jarang ya. Pamirsa, virus corona bisa nerap ka saha wae, tapi lolobana mah nu kainfeksi teh barudak leutik. Gejalana gumantung karena tipe virus corona jeung sakumaha serius infeksina. Gejala anu bisa ditimbulkeun diantarana irung caian, rieut, batuk, serak, demam, jeung teu ngareunah awak. Ya. Sedangkan infeksi nu parah bisa menimbulkan bronkitis atau pneumonia ya. Jeung gejala di antara wae demam, batuk, aya dahakan, eungap, nyeri dada. Infeksi parah lebih sering nerap ka jalma-jalma nu miboga penyakit jantung atau paru-paru. Ya, ka jalma nu sistem imunna lemah, orok jeung jalma nu geus kolot. Kumaha cara nyegahna? Cara nyegahna nyaeta nepi ka danget ieu can aya panggih atau can panggih vaksin pikeun nyegah virus corona. Ku kituna cara nyegahna ku cara nyingkahan faktor-faktor nu bisa ngabalukarkeun ka infeksi ku ieu virus. Di antarana teu meunang mamangkatan ka tempat atau ka nagara nu dinyatakeun ayana penularan virus corona. Kadua, usahakeun tong dahar daging atah atau setengah matang. Katilu, gunakeun masker lamun keluar aya kepentingan aktivitas. Kaopat, biasakeun ngumbah leungeun. Kalima, hindarkeun kontak jeung binatang liar. Kagenep, tutupan bahang jeung irung sawaktu batuk atau bersin. Katujuh, istirahat nu cukup. Kadalapan, tong ngadeukeutan jalma nu gering. Kasalapan, dahar kadaharan nu ngandung gizi. Kasapuluh, konsumsi suplemen pikeun ningkatkeun daya tahan awak. Kasabelas, lamun sadare ka infeksi, jauhan jalma sejen. Para siswa dina materi warta aya nu disebut jenis-jenis format warta. Jenis format warta nu kahiji disebut reader. Nyaeta format warta nu paling basajan, nganu unggul mangrupa lead-in nu dibaca ku presenter. Warta jika kieu sama sekali teu miboga gambar atau grafik. Hal ieu teh dibalukarkeun naskah warta dijieun samporet pisan kana deadline. Ku kituna teu sompet dipadukeun jeung gambar. Durasina maksimal 30 detik. They also grow coconuts. Indonesian people eat a lot of vegetables. Nu kadua nyata voice over atau VO. Voice over nyata format warta tipe nu lead-in jeung eusin wartana nu dibacakeun ku kabeh presenter. Dina waktu presenter maca bagian eusi warta, gambar nu oge disisipkeun ya, leuwih jeung konteks eusi narasi. VO durasina kacida pisan singget 20 sampai 30 detik. Warga sipil itu merupakan istri dan anak-anak anggota kelompok milisi ISIS. Pasukan pemberontak Suriah SDF merupakan mitra utama Amerika Serikat di Suriah dan telah mengusir kelompok milisi ISIS dari wilayah timur tepi sungai Efrat. Ulang. Apa yang salah? Efrat. Oh iya, Efrat. Format warta nu katilu nyata voice over. Voice over tambah grafik ya. Voice over tambah grafik nyata format warta TV nu lead-ina jeung bagian isi warta nu dibacakeun ku sakabeh presenter. Tapi dina waktu presenter maca bagian isi warta teu aya gambaran nu milu kajaba grafik atau tulisan. Ada Tri Risma Harini. Dua nama ini adalah nama yang digadang-gadang, tapi keduanya mengatakan hingga saat ini tidak tertarik untuk maju karena punya PR sendiri. Ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga Zia Sadaud yang muncul namanya, dan politisi PKS yang sekaligus mantan ketua MPR. Ya, kalau itu kita Nu kaopat nyata sound on tape ya. Sound on tape nyata format warta TV eusina ngan lead-in jeung sound beat ya, ti narasumber. Presenter ngan wungkul macakeun lead-in warta saterusna disusul ku pernyataan narasumber. Ya, biasana maksimal 1 menit. Pero yun nga, at the end of the day, depende sa gravity ng offense na ginawa. So, sa 15 years old pa rin. Papabor na. Nu kalima nyata voice over ya.
voice over tambah sound on tape. Nyata format warta nu madukeun voice over jeung sound on tape ya, lain in jeung bagian isi warta dibacakeun presenter. Total durasina dipiharap teu leuwih ti 60 detik ya, dibagi dua 40 detik pikeun PO jeung 20 detik pikeun sound beat. Ini tampak sepi tak seperti biasanya. Pedagang yang masih membuka tokonya terpaksa hanya berdiam diri sambil berharap ada pengunjung yang membeli barang dagangannya. Sepi pengunjung membuat beberapa pedagang memilih menutup sementara toko mereka. Sangat jauh menurun karena orang-orang yang di pelosok nggak bisa korban akibat COVID. Ya. Nu kagenep nyata page case. Ya. Page case nyata format berita nu nganungkul lead inna nu dibacakeun ku presenter. Tapi si warta mangrupa paket nu misah nu ditayangkeun sawaktu presenter rengse maca lead in. Paket warta geus dikemas jadi hiji kesatuan nu utuh tuluyu antara gambar, narasi, soundbit, bahkan jeung grafis. Ya, lajimna bagian isi warta ditutup ku durasi maksimal total kira-kira 2 menit nepi ka 30 detik. Negara bagian New York melaporkan bahwa ada 799 kasus kematian sepanjang hari Rabu waktu. Live on cam nyata format warta TV nu disiarkeun langsung ti lapangan atau lokasi liputan. Samemeh reporter di lapangan nepikeun laporan, presenter leuwih teu heula macakeun lead in. Saterusna manggil reporter ya di lapangan nepikeun hasil liputan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca warta diantaranya: yang pertama, cara melafalkan kata harus jelas. Yang kedua, intonasi harus benar. Yang ketiga, menempatkan jeda harus tepat. Yang keempat, tekanan dan volume suara harus sesuai. Sebelum membaca warta, ada baiknya kita melihat tanda-tanda berikut. Tanda garis miring sama dengan koma atau berhenti sebentar. Tanda garis miring 2 sama dengan titik, berhenti lama, dan tanda sama dengan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjeun kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktu ieu bade ngadumikeun sawatara warta anu kantos kanjenengan dina saminggu kapungkur ieu. Jakarta, ibu kota negara Indonesia, sok janten palongan banjir. Kusabab kasih sekar wargi nu bikin sampah sambarangan. Janten perbuatan sonokan ibu kota. Katambi hujan di Bogor nu remah ngajantengkeun banjir di Jakarta. Anu patulah banjir kiriman. Salah sahiji cara nanggulangan banjir nyaeta wargi Jakarta kudu sadar tong micen runtah sambarangan deui. Mayakeun kagiatan beberes tiap dinten Sabtu atau napi Minggu, sangan kamali di lingkungan kompleks bersih ku runtah. Ngabersihan kamari oge tiasa ngajauhkeun tina panyakit nu disababkeun ku reumit. Upami deukeun dibersihkeun panyakit malaria bakal teu aya. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa dibudikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpakan kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktu anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.